Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi para wargi kumaha ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lainna simkuring baris neraskeun jejer cerita Sunda ngadu jajatan dina bagian anu ka 11na. Cerilat harita Ki Jarmo ngablesat nyerang ka Bajagata. Bajagata dina waktu harita mah ngolepat ke belah kencaeun Ki Jarmo. Hiuk wus keblas. Tekanyahuan ku Ki Jarmo harita. Hiuk perep katuna Bajagata kena pisan kana puh celina Ki Jarmo. Hiuk cebrot. Tarik deuk kabru. Ki Jarmo harita teh namru dina taneuh. Karasa ngacelengeng celik. Celi belah katuhuna. Celi belah kencana harita. Kusakitu oge celengeng lang harita sirahna lieur bumi alam asa muter tetenjoan oge harita jadi ranyai. Ki Jarmo harita nyakelan sirahna anu memang beukilila teh beukilila beuki nyautan angtuk nama kolepak we Ki Jarmo harita teh ngakolepak nangkarak bengkang. Masih mandaka bahasa kuta jeung Urwani dina waktu harita karageteun tetela geuninganan ilmu kasaktian Bajagata teh luar biasa. Da ayeuna sakuta sia deuk naonna? Deuk nyogot si Mandaka sarua sia teh seperti Ki Jarmo, seperti si Urwani atau kumaha ye? Mun bener seperti kitu sok urang tangtukeun sia di antara urang anu bakal ngajampada jadi bugang. Bener pisan. Memang kula teh aya ngapimilik eta budak nyatana si Mandaka. Luar biasa kemampuanana mun diasah terus-terusan mah eta budak teh moal aya tandingna di dunia cawaraan ayeuna. Urang buktikeun Jagata sia di antara urang anu unggul. Ragatak bahasa kuta harita ngawatek jurus tangan iblis. Bajagata harita ngawatek jurus karang geni. Kada serangan kula Jagata. Ya. Silang hiuk. Lengan kacakatu bahasa kota harita ngablesur kana gadona Bajagata. Bajagata ngan sakurang gilekeun badana ka belah kenca keblas. Hiuk soku katuhu bahasa kota harita dek mindo kana dadana Bajagata. Bajagata ngolepat harita nggunakeun jurus kalang kilat. Karang kilat harita ngolepat geus aya di tukangan bahasa kota. Bahasa kota dina waktu harita oge apaleun kana sakabeh kurak-kerekna Bajagata. Dina kayaan gitu Bajagata harita ngajajak kana tonggongna bahasa kota. Tapi bahasa kota harita luncat ka luhur culung kalayang keblas judalit celik. Harita bahasa kota geus aya di tukangan Bajagata. Hiuk suku katun harita ngajajak kana tonggongna Bajagata. Hiuk jeblot celontot judalit celik. Bajagata harita ngajumpalikeun pada nakat kahareup saterusna pancun nangtung. Si Mandaka harita teh cicing we deketan Urwani. Duanana harita pada mencorong ka jalma anu keur tarung nyatana Basagoda jeung Bajagata. Ilmu kasaktian Basakota memang hebat, Bajagata oge sarua hebatna. Ragatak Bajagata harita ngagunakeun jurus karang nunggal. Basakota harita ngagunakeun jurus dampal iblis. Jurus tangan iblis, dampal iblis digunakan dina waktu anu bareng. Modar sia Jagata. Iya. Cerilat. Bahasa kota harita nerajang deui. Dua leungeunna harita ngabayakeun pisan mun kakeunaan ku jurusna bahasa kota. Bajagata papalicet nyingkahan kana serangan bahasa kota. Kilek blas, cilung blas. Hiuk. Kedugdas. Disingkahan jeung dibendung tarik deuk dua cilim harita mundur ka tukang salengkah. Bahasa kota mundur salengkah, Bajagata oge mundur ka tukang salengkah. Ku kitu teh ama si Mandaka apaleun yen kakuatanana eta cirim teh. Nyatana kakuatan bahasa kota jeung Bajagata teh pada imbang. Ayeuna mah tinggal nungguan we papinter-pinter jeung pahebat-hebat tina kacepatan gerakanana. Da buktina mah dina tenaga lapis mah duanana oge pada sarua pada imbang. Ragatak bahasa kota harita ngagunakeun jurus mata iblis. Jurus eta memang arang langka digunakeun. Bajagata harita ngagunakeun jurus karang sewu. Sarwa pada jarang digunakeun.
Bajagata harita ngedorong kedua lengan ke hareup. Sedangkan Bah Sakuta harita ngaluarkeun cahaya tina dua panona. Berasat. Aya cahaya beureum harita ngablesat kana badan Bah Jagata. Bah Jagata kaget harita. Leungeunna didorongkeun, batrokan dua kekuatan harita paadu di tengah-tengah. Hiuk. Ciluger. Taneuh harita menikeun ka paburuncai, paburusat ka Jomantara. Berasat. Bah Sakuta ngaluarkeun harita cahaya tina jurusna nu disebut mata iblis teh. Bah Jagata ngapendung deui bae seperti tadi. Hiuk ciluger. Mandaka harita menikeun ka kumencrek nampo kekuatan Bah Jagata jeung Bah Sakuta nu luar biasa hebat. Dina kayaan keur tarung kitu, Urwani harita ngagunakeun elmuna. Sat las cirim Urwani harita ngaleungit. Dina kayaan ngaleungit kitu Urwani mampu harita ngalepaskeun totokan anu dijieun atawa anu dilakukeun ku si Mandaka. Tak. Totokan Urwani harita teh leupas. Saterusna mah syurirat Urwani harita teh ninggalkeun eta patempatan. Urwani harita ninggalkeun eta patempatan cikana mah geus teu untupan. Mun teh mah tarung jeung si Mandaka atawa tarung jeung Bah Sakuta katut Bah Jagata. Bah Sakuta jeung Bah Jagata harita masih keneh rago tarung. Cahaya tina panon Bah Sakuta terus-terusan we nyerang ka Bah Jagata. Sakabeung sok dibendung, sakabeung masuk di singkahan. Sedangkan kejar mun dina waktu harita, manehanana ge sadar, manehanana oge apal yen Bah Jagata jeung Bah Sakuta teh keur tarung. Anu antukna manehanana maksakeun hudang, saterusna mah manehanana teh harita cicing di hanapeun tangkal kai bari jeung ngarerehkeun kacape. Sidah anu baledeg ayeuna mah tepati teuing lieur. Kibeg wer. Kejar mah harita ngakideg-kidegkeun sirahna. Tetela dina waktu singket sirahna teh geus cager deui. Anu lungleng tadi teh geus leungit, ngacelengeng oge geus leungit. Tetela emo kasaktian si Sakuta teh hebat ini eta. Kasaktian si Jagata oge hebat. Ieu mah bener-bener lain tandingan aing lain ieu mah. Piheseun, mun teh masih Mandaka di bawah ge bakal piheseun ieu mah. Curilat, Bah Sakuta harita nyarajang deui. Ayeuna mah narajangna teh ti kadeuketan. Mun teh mah kaparengan manehanana aya dina jarak anu jauh langsung we ngagunakeun jurus mata iblis. Hiuk. Tangan iblis harita ngablesur kana dadana Bah Sakuta. Harit kana dadana Bah Jagata. Bah Jagata dina waktu harita mah ngagunakeun jurusna nya tanah jurus Karang Banyu. Siatkap. Lelengan Bah Sakuta harita cekelan tapi edas. Tina dua panona Bah Sakuta harita ngaluarkeun cahaya parasaat. Harita teh ngajurujus pisan dek ngahantam kana dadana Bah Jagata. Bah Jagata dina waktu harita buru-buru harita ngolepatkeun badanna pina tempat. Keplos ciduger harita guna kana taneuh menikeun ka ancur papurisat. Dina waktu harita si Mandaka mikir kudu kumaha carana ngelehkeun Bah Sakuta. Jurus anu dipimilih ku manehanana ngan sakur jurus Karang Geni. Karang Geni mah teu cukup pikeun ngayunan jurusna Bah Sakuta anu luar biasa hebat. Si Mandaka harita meuremkeun panonna munajat kana Gusti Anu Maha Suci Allah Subhanahu sangkan diberi kekuatan anu hebat pikeun nandingan Bah Sakuta anu elmuna luar biasa hebat. Di sakara-kara kahayang si Mandaka teh diijabah dua leungeun si Mandaka harita ngageleter ngandung kekuatan anu hebat. Warna leungeun si Mandaka teh bebericakan warnana teh hejo. Ku Bah Jagata jeung Bah Sakuta mah can kacirieun, tapi ku kejar mah kacirieun lantaran manehanana mah cicing ngan sakur nyaksian ti kaanggangan. Dina waktu harita si Mandaka muterkeun leungeunna harita dijieun lingkaran di hareupeun badana. Pada saat harita di hareupeun badana teh aya perisai sakti anu bisa nahan ngegempur, anu bisa nahan gempuran-gempuran musuh. Sabadana aya cahaya teh ngempur anu warnana hejo teh
Beginilah harita ngaletikan les eta cahaya hejo teh ngalengit ting ka mana. Tapi ku si Mandaka bisa karasayen cahaya hejo teh bakal ngalindungi ka dirina. Tina dua lengan si Mandaka oge ngaluarkeun cahaya anu hejo, tapi beki lama cahaya hejo teh ngalengit ting kamarana. Pak Jagata jeung Basakota terus-terusan we ragot tarung anu antuk nama harita Basakota mampu neungel kana dana Pak Jagata. Hiuk wus kidak blas, hiuk wus jeblot dalegdeug. Pak Jagata harita ngadelegdeug mundur ka tukang terlengkah. Curilat Pak Jagata harita nyerang ka Basakota. Jurus karang nunggal jeung jurus karang banyu harita digunakeun. Banturokan dua kekuatan harita geus teu bisa dipondah deui. Hiuk rukdas cengkang. Basakota harita ngacengkang. Jumbalik celik deug. Basakota harita ngacadeug jeung mundur ka tukang satur sama pancur nangtung sok sanajan masih kene ngacadeug jeung. Curilat harita si Mandaka narajang ka Basakota. Teu asa-asa manehna mah ngagunakeun jurus karang geni. Munajat kana kawasa sangkan eta jurus teh mampu ngarobohkeun Basakota. Basakota dina waktu harita menganggap enteng ka si Mandaka. Jurus tangan iblis jeung jurus tampal iblis disilang-silang harita dibendung-bendung kana panarajang si Mandaka. Hiuk rukdas cari jeung. Basakota harita mundur ka tukang. Sedangkan si Mandaka pacun nangtung tengah geser setik-tik acan. Basakota kaget anu linikir harita. Abah kagetnya bah, tong kaget bah, tenang we bah. Ieu teh jurus uing nganting naon ngaranna mah. Ngan pokona nama jurus uing teh. Dan ya budak deuna naon cenah. Jurusna hebat pisan ya. Kakara aing tarung jeung budak helmet, tapi jurusna hebat. Alah. Aduh. Tata serangan uingnya Basakota. Hiya! Curilat. Si Mandaka harita ngacurilat. Hiuk kuku. Dua lengan harita dikupak-kapik kana anggota badan Basakota. Basakota penasaran harita ngabendung di wae ku dua dampal leungeunna. Kedua leungeunna harita ngabendung kana panerjang si Mandaka. Hiuk rukdas. Dina kayaan bantrok itu Basakota ngaluarkeun cahaya tina dua perona. Purasaat si Mandaka cicing harita teu ngageserkeun badana. Das titila aya kekuatan sakti harita anu ngahalangan kana tindakan Basakota. Purasaat. Cahaya teh harita balik deui ka Basakota. Pogo we Basakota kaget anu dinikira. Sama meh kagagetan leungit harita untung Basakota bisa ngagiwar. Malahan mangalobohkeun diri, lamun teu ngalobohkeun diri mah cahaya teh anu balik ka manehna bakal keuna kana dadana. Kubra gorentel. Basakota harita ngorentelkeun badana. Cahaya anu tadi ngablesur mah ting ka mana ka tukangan dirina. Ciruger taneuh harita teh hancur paburisat. Bah Jagata nembog itu kaget ti bae lantaran si Mandaka teh geus boga ilmu silat anu anyar. Nganting naon ngaranna lantaran dua leungeunna teh ngandung kekuatan dina warna anu hejo. Sedangkan ilmu kesaktian anu dibikeun ku diri namanya tenang karang geni eta mah ngandung kekuatan ge kekuatan seuneu atawa warna teh warna beureum. Tapi ieu mah kalah warna hejo. Bah Jagata kerung. Bah Jagata henteu nyangka budak leutik anu aya di hareupeun dirina teh geuningan anu mibanda ilmu kesaktian anu hebat. Basakota harita geus pancun nangtung deui. Si Mandaka harita cecengiran we berejeng yang sedikeun Basakota. Naon-naon atuh bah kalakeun ka kugorenteran kitu. Ieu mah hayang sare mah balik we atuh bah. Balik tong cicing di dia balik ka itu. Penggawa rahasia. Kita balik aing. Elah. Tetilah anjeun teh luar biasa Mandaka. Rek milu jeung aing eta apa Mandaka. Daripada cicing jeung si Jagata mending milu we ka boga aing. Bakal diturunkeun sakabeh ilmu anjeun. Mandaka. Gampang soal eta mah. Lamun kuring eleh ku anjeun sakutanya Basakota. Cenah lah bawa we ka bodokan anjeun. Kumaha tah satuju? Satuju mun kitu mah. Alah. Hiya! Basakota narajang deui ngakudangkeun tangan iblis jeung jurus dampal iblis. Disusul tapos ku jurus anu lainnya teh jurus mata iblis jeung jurus kaki iblis. Sakabeh jurusna teh ngandung iblis-iblisan we lantaran Basakota mah mohit ka iblis.
Mandaka ini waktu harita nggak penuh sakabih penerjang na bahasa kuta dek ti mana oge nyerang dek ti hanap ti gigir ti kenca katuhut ti luhur kabihanan gede bisa dibalung ku si Mandaka pogowe bahasa kuta harita kaget jadi mana kalahkeun kasok mundur deui kan saya ku kekuatan si Mandaka. Terus mata iblis harita nggak pelesat kena badan si Mandaka tapi edas aya perisai deui bae. Dina waktu harita masih Mandaka ngarahkeun cahaya teh balik deui kana badan bahasa kuta. Hiuk berasap berasap harita balik di ke bahasa kuta harita loncat ke belah kenca siat emas junugir taneng harita teh ancur pabulisan dina kayaan gitu bah Jagata asup ka pakalangan tarung langsung narajang ke bahasa kuta harita dihurup kuduaan pogowe bahasa kuta rada lieur rada hese eleh jajaten lantaran setiap pantrok mundur deui buru-buru padenan jang Isi sakuta lamun diantepkeun bakal terus-terusan datang ke lemur urang. Ayo orang beresan. Cek bah Jagata harita mere komando ke si Mandaka. Si Mandaka oge ngarti harita terus-terusan ngahantem terus-terusan kena badan bahasa kuta. Tapi teteh lah bahasa kuta oge mungun ari kakenaan ku serangan si Mandaka jeung bah Jagata. Kolepat ke pos ciu gedugdas. Tapi dah bahasa kuta teh sorangan sedengkeun bah Jagata jeung si Mandaka mapan duaan. Ngagunakeun jurus oge beda-beda deh. Antuk nama harita pantrokan dua kekuatan bahasa kuta jeung si Mandaka harita ngajadikeun bahasa kuta ngajengkang kadurang ku kekuatan si Mandaka. Hiu gerugdas jengkang. Bahasa kuta harita ngajengkang kadurang ku kekuatan si Mandaka. Saterus nama harita teh mebet kana taneuh kedebut. Dina kayaan mebet kana taneuh bah Jagata harita teh ngacuranat hiuk. Wush. Sukuna harita najong kada banget na bahasa kuta. Hiuk jobet. Kurentel. Bahasa kuta harita gurentelan saterus nama harita teh buru-buru mancu ke tangtunganana. Bangka warasya Mandaka Jagata. Eta mah tarung teh licik teh nyatria sia. Mun bener-bener anjeun hati teh lain kitu tarungna. Tanya aku mah geus pugu tanya masih ulwani tanya teh sakuta. Bah sakuta. Sok maju deui, mun teu maju berarti mana eleh. Juga mantuk ti dia. Otong cemerita kitu sia Mandaka. Andika sombong sia. Aing mancan eleh jan. Urang teruskeun deui tarungna. Uk Mandaka Jagata maju deui sia. Aing can bahasa eleh ajan. Bahasa kuta harita teh ngarengkenek di masang kuda-kudana saterus nama harita ngablesat di bae. Harita mah narajang ka bah Jagata. Memang cara ieu efektif pikeun dirina kudu bisa ngerobohkeun heula si atawa bah Jagata heula. Bah Jagata heula kudu bisa dirobohkeun. Lantaran mun bisa dirobohkeun bah Jagata mah tinggal hiji deui nyatana si Mandaka. Tapi setiap nyerang ka bah Jagata si Mandaka sok miluan bae. Antuk nama harita teh tilu bantrokan kekuatan. Anu hiji mah nyatana bahasa kuta sorangan. Anu dua mah harita Mandaka jeung bah Jagata ngagunakeun jurus anu sarua tanaga lapis oge anu sarua. Antuk nama bahasa kuta pikeun anu kadua kalina. Harita bahasa kuta mebet teh bae badana kana taneuh. Hiu jeblol jelmet cedak cengkang kedebut. Bahasa kuta harita mebet kana taneuh. Bahasa kuta harita semangirnan kanyeri lantaran kebenangan ku tenggeulana bah Jagata jeung si Mandaka kana dadana. Kurentel harita bah sakuta ngurentelkeun badanna saterus nama mancukeun tangtuanana. Kejilok harita ngutakeun getir lambaran. Bahasa kuta teu nyangka tetela geuninganan manehanana teh bakal eleh tarung ku si Mandaka jeung ku bah Jagata. Sedangkeun Ki Jarmo dina waktu harita geus teuing ka mana? Ki Jarmo tadi mah diuk di hanapeun tangkal kai ayeuna mah geus eueuh cikeun mah geus ini tinggalkeun eta patempatan. Bahasa kuta harita sadar kana dirina mun terus-terusan harita tarung jeung si Mandaka katut bah Jagata geus pasti we dirina anu bakal kasoran. Bisa bae nyawana teh ngalayang lantaran bah Jagata geus moal asa-asa pikeun ngarobohkeun dirina, pikeun maragatkeun dirina. Anjeun Tuhan memang hebat. Tapi dewek can eleh. Can rumah saya eleh ajan. Dina hiji mangsa mah. Dewek bakal ka dieu di Jagata. Dewek bakal newak si Mandaka pikeun diangkat jadi murid. Ya,
Cileng cililat, basa ku tah harita ninggalkeun eta patempatan. Si Mandaka jeung Bajagata harita ngucap syukur alhamdulillah lantaran musuh-musuhna teh geus adin ditinggalkeun eta patempatan. Alhamdulillah jang. Si Sakota jeung wadia belada geus adin. Enak urang meyang we. Alam puting ayeuna geus penting pisan jika nama sakedang lieu ke janari ya. Alah, abah ya capek ya. Alah. Blok Bajagata harita diuk. Si Mandaka harita lempangan deketan ka Bajagata. Diuk si Mandaka oge deketeun Bajagata. Anu karasa ku abah naon bah? Abah teh tadi teh teteun di jero. Kudu diobaran heula bah. Bener abah teh tato ya jang. Coba tuh pangjageurkeun panggembarankeun heula abah. Mohon mangga bah. Si Mandaka harita nyabakan tatuna Bajagata. Tatu dada, tatu tonggong, tatu anu sejeuna dirampaan ku dua leungeunna si Mandaka. Memang aneh karena suku Bajagata oge. Tatu anu dicabaku si Mandaka teh ngadak-ngadak jadi cager. Ting dikumahakeun jeung ting naon jampena deui. Sok padahal si Mandaka mah teu bogaan elmu pikeun ngubaran tatu. Tapi buktina dina waktu harita si Mandaka bisa ngubaran tatu na Bajagata. Hebat jang euy. Tatu abah jadi sirna jadi cager ya. Alhamdulillah abah. Mun cager mah alhamdulillah. Hayu atuh urang mulangnya bah. Geus penting apaan ieu teh? Sakedeung lieu ke janari ah. Urang pulang abah. Ayo jang. Kami tere cepet mau orang balap juga bah. Kumaha teh setuju? Hayu bah, setuju lah bah. Nya sabaraha kitu mah Bajagata jeung si Mandaka harita lompat ngagunakeun elmuna. Balap harita teh sangkan paheula-heula tapi ka lemburna nyatana di lemur angin. Wajirim harita sing blesat dina belag-beugna peuting dina sela-sela tatangkalan. Anu akhirna mah Wajirim teh harita parancu nangtung dina luhurun imah susuhuna nana Mang Surya atawa imahna si Mandaka. Ketelah hebat ujang euy. Ujang anu kahiji. Ah, cek sah abah. Abah nu kaji mah teh oge. Ujang nu ti heula nepi ka dia oge. Abah ah. Abah masuk kitu ah. Abah geus pugu pangheulana teh tadi ge. Bajagata era ari kudu patorong-torong majang si Mandaka. Nya anu antukna mah Bajagata harita repe. Geus bae ayeuna mah jungker asip ka Ujang. Isugan urang mimitian di latihan ilmu silatnya. Jurus pancakarang anu ti abah dengan karaka kakara hiji nyeter karang geni. Isukan mah urang bereskeun kabehanan Ujang. Sakan Ujang teh teu bisa kana jurus pancakarang anu ti abah teh ya. Mohon abah. Isokan abdi sabada ngarit bade ka bumi abah deui. Mangganya ku abah di kantun ieu. Assalamualaikum. Corilat Bajagata harita ninggalkeun si Mandaka. Waalaikumsalam bah. Silung si Mandaka harita luncat ka handap ka buruan imahna. Sabada kitu mah si Mandaka teh kudu terak asup ka jero imah. Kebenaran panto imah teh henteu dikunci da. Memang Mang Surya jeung Bidarmini oge geus apaleun si Mandaka teh kaluar ti jero imah.